Oke sip, maju. Eta motor ku mau maju tapi usoraan sia mah bolot ieu cik aing ge. Males ya. Tahu mah. Geus Pak RC. Geus tuh ka si Mamang itu. Saha? Itu gitu aja mah. Oh, gitu. Ya anak wae marana meureun ya. Jam sakti can datang wae weunina kajihan pan. Pas bulan slow wae budak dua kai. Ampun, kita baru baraha ini kas pun kai. Hiji, si eta si bolot. Si oge di ya, bakas punana. Tahu be bagian gajian pemerintah nyampur ka aing. Aing lempang laleh. Itu kos Uus kos nama itu. Us, kadi ulang ge perlu aing, biar ka dieu. Rasa aing kos nu ngagegero di belah mananya. Ai si bolot, ampun, ese dia masih bolot mah, kabina-bina aing kasih bolot, udah tangkeun bae. Woi, si bolot ese amat. Aing tadi ngagegero sia, teka dengek itu sia, kuduna teuling bae ngagerona. Beka beneran aya sia, aing tadi nangan sia bae. Ban tadi ge aing nangan sia bae, ka mana bae sia. Woi, bolot, aing ngobrol lebih ngakeun sia, aing perlu ka sia. Ayo, diuk kelan aing perlu aing sakedeung. Sia. Aing ngobrol ka sia. Ayeuna urang gajihan. Cik bos ge. Jadi urang nelpon ka bos. Be, ayo urang irah gajihan. Ban aing tadi ngomong gajihan, ayeuna lieur sia bot-bot amat. Hebe urang kanu bos. Gedeung heulan, aing nelpon heulan bosna, bos mah sibuk. Nelpon heulannya gedeung. Gedeung urang yang nomor bosna heulannya. Pas bulan mah ya kayak budak geus biak per juta meureun ieu lah. Lieur, makhluk ke depan. Pas di mah. Saha di nelpon? Si Obe. Halo bos. Assalamualaikum ke ka bos mah. Ampun. Pak aing bos yang meureun assalamualaikum gitu. Assalamualaikum bos. Poho menyebut assalamualaikum. Tah gitu, waalaikumsalam. Aya naon sia? Iya bos, pan ayeuna gajihan iya. Gajihan. Inget bae sekana gaji mah. Hewa aja aing mah. Kasbonan geus setan kabayar teh ka aing. Bos. Atuh lah sia jeung naon sia kasbon deui. Yang sih ka dieu lah tangguhan ku aing ya sampai subuh guys ya karunya aing mah kasih ya. Bejakeun kasih bolot ajakan dah. Bos, kayak urang dibejakeun kasih bolot aya si bolot teh dieu jamahna mah kudu harus bae ngomongna ese si bolot mah. Naon geus tuh? Seorang gedeng kadinya jeung si bolot. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Be ngisi telepon can bos. Pan aing tadi nelpon bos sia ese bolot mah. Sama be kelas nelpon ka bos sia. Aduh, aing mah ese ngobrol jeung jelema bolot mah. Lieur ya aing otak. Aing sia ilu jeung aing bae lah sia, lieur aing ngomong jeung sia mah ditu be sing bos. Assalamualaikum bos. Ya, aing sini assalamualaikum. Muka belong batur. Biarkan bos orang berek ngasbon. Assalamualaikum bos. Lawan nama muka iya. Ini tanggung lah kacau baik lu. Ini aing gitu. Astagfirullah. Bos sare kerek amat dah bos. Ayo urang sampeurkeun. Bos. Aduh, saya amat loh. Bos ya. Bos astagfirullah. Sampai satu bos. Astagfirullahaladzim.
anjing seorang itu jantungan ngangkat bos padu bae. Ampura bos, tadi orang nyebut assalamualaikum, kebenaran awang namuka, kayaknya otak bos orang kerek. Pani di aya bel yang itu aja lu sia norasi. Oh, ampura bos teh nyaho. Terus yang menghodakeun aing teh mendingan encak ieu aing he. Nage aing teh modal sia. Pan teh nyaho bos, ya abdi aya bel dihareup. Aju asup bel jalawang muka. Geus enam kira dari apa tuh lah. Dek, kunaon eta bos geus ngambek urang. Kan tadi ge bos keur ngambek ka urang hese di mah bolot mah dieu aing ngedong. Geus diuk. Aing sing ada rek nyokot gaji lain. Heeh bos, rek ngasbon. Aing sia budak. Kasbonan ge lebak keneh je lah bisa buku gede aing ku ditulisan bae sia. Pira ku enak kasbon di bae. Dia dulu angan. Be gerak kasbonan ka bos. Ai sia bolot amat. Dan tadi aing ngomong ka bos rek ngasbon. Oh, cik bos ge rek ngasbon lain. Jawab hooh. Ya yang parusan amat itu tadi ngendenge bae. Hooh bae. Enggak sih kasbon mah bara coba. Aing buat dua Oh, ya. bos. Nek. Ai sia melot amat kena dompet ye. Si bolot nyahun bae kan dompet mah bos. Haram malam mingguan. Ayo dah mas ya, lot be. Kalau hanya bawa bakas bona ya. Jadi kasbon gue makanya tak sebeleg tak. Ayo naon dak kasbonan aing mending loba amat. Aing narik napas ini nun goceng gua ngipas. Nah, nama geus lah. Bubuk nabe lah, buah nu berem siapa? Ngambur kasbon.